ieu mah hantap. Tadinya iya cek batur mah ningali dina HP. Tapi ini gerangan kieu nya. Apa enas kieu tapi geuning. Tapi rumah tempat nenek ieu heulan nya nyai ah. Oh di mananya Sa mah? alanas kieu. Panas tuh. Mah hayu urang ka ditu. Ka mana kan itu mah panas, ani asa panas. Dek ka mana atuh mah da eueuh tempat. Oh di ditu gerangan di ditu bare yuk. Ayo ah. Hayu tah yuk. Nyai. Nah, ayo mah. Sok ka mana atuh. Mah atuh da mana? Nyai. Nyai mama ih. Yuk konconi isi gembira alele alele danyu depekot nyauting apa kana lagu kitu lah. Aduh aing nih sila di dia rek ngahindarkeun hutang dan nu tah digawe haji nu geus percayaeun ka aing teh kumaha teh nya. Dengan cara ayeuna keur mayar deui Bang Emok. Kumahanya bingung deui bae nama aing rek guyang rek ngahilangkeun stres tapi aing teh itu sorangan mau air naon kitu aing ngalicai siga nu ngeunahun digana tiisnya aing lamun ngojay di dina ayeuna aing rek ngojay bagi guyang nu bang aing sugan ke jero lamun jero aing sigana tikelep aing palid Kirek nyanyi tempat anu genaheun di mananya? Saya aing nyanyi tempat anu kira-kira aing genah. Di ditu pindah ka ditu aing bergoyangnya. Jadi kewak nyai. Aduh. Ngalicai. Gas nih. Iya tinggal cai waktu kieu. Bang ojay. Kata itu sudah. Geus saha mah? Sudah si Emong. Ayo atuh sampeurkeun. Emong. Aing si dia memual aya nu nyahoeun si Bang Emong oge teh aing dia mah moal deh. Nikmat. Dek naon mah eta? Ayo. Emang. Halo. Tenang sia di dieu. Aduh ya aing keur niis. Ari sia sah aduh sia oneng rek naon sia ka dieu. Sia rek naon ka dieu. Tuturkeun aing. Iya si Nyaya yang ka dieu. Meni teu ngajak mana ka dieu ih. Aing menghaja sorangan ngabe urang nyahoeun. Aing teh ngalakeun bak emok kan ayeuna teh. Aing ge lieur can boga payareun mah emang kumaha. Geus aing urang duit nyangan duit aya nama. Ka mana we hayu ah. Ya isuk. Moal hayu buru hayu. Hayu buru. Buru. Tarsi isuk bayaran Bang Emok anu kalima mana geus boga acan boro-boro temeh bapana jeung can balik jeung terehuna kumaha ieu teh serba barariung maya nu makukna ge genangan duit teh bisa poe jeput geuning urang teh ai enak urang ka mana atuh nyayan duitna sugan atuh nu diobrolkeun teh ku urang basa ti heula geuningan heueuh Bang Kuriling eta teh suka mana datangna eta suka teuing saha nya tatangan sabelah da anyaran pinah di mana eta teh apa ngaranna mah ngan sukarinya atuh ke mah goroan ku Tarsi ngagoroan ka Teme
nya komo we ai pada butuh mah nya anjan tutup teh tutup lobang gali lobang nya ujung-ujung nama orang teh nya kadinya di kadinya deui we sungkon moal eta teh jeung dibere moal ninggeumna ai dibere mah pasti dibere da butuhan konsumen atuh hayu tuh aya nama urang nangan tempat anu seger-seger we kamana atuh teh meh jeung pararana kieu ayo geura boga tempat anu ngeunah kuring gerayu Emang, ulin kali itu Pan tadi mah ngajak ngajak. Nah enaknya urang ulin ka. Mending ka pila we Pila mana? Pila urang pokona mau aya tempat anyar pokona mah. Ayo lah mending oleh ka ditu. Geunaan teh. Geunaan pisan. Indah. Aduh hai. Pila nih. Ayo buru ah. Ari sia ngana. Si Marni leungit. Apaan tadi jeung sia ada gobok. Tinggal mana? Coba ayo. Oh. Cing hempo di ai. Si Marni kemana leungit? Cing dina cari aing cing cari. Kumaha atunya? Atuh ini si Marni. Moal dia tong sampah gitu. Teuing. Ayo tangan kemana sudah. Ayo cenah nih Kemana? Nah, kan si Dina ember. Ih. Iya gitu. Asia ge lo. Aduh. Iya gitu. Pira aku ada kain di dunia eta. Alah. Tuh si Marni. Biar ku sesatuan urang. Badi teh coba Kadir. Buru kadir. Biar aing ngasih Si Marni leungit. Si Marni leungit. Itu kan itu. kadewae atuh Kuculi, bantuan bantuan. ayo urang teh ya di mana ulina Di ditu. Di ditu eueuh. zaman culi Ayo pagi dong ngisieunan, ngisieunan. moal hayu eta mah tenang ke mana nya jangan anak ka mana Gusti si ilmu munikan ka geulis Tatalikan. ya di mana emo Ayo buru bantuan biar jangan anak di mana biar Itu tadi teh ulin di hantolo. hantolo teh mana Ayo teh. mana hantolo deket Heunggeus jempelan yang si Marni, cuy gimana? si Marni culi. Anak hiji-hijina parawan aing mah Ayeuna mah leungit. kieu we tenangkeun ena mah urang siri ieu we. Ayeuna ka mana we neangan-anak. Aduh, Geus kaubeuk. ngomong nepikeun ka bergaya. Mantuan neangan sih ya. Mantuan tapi teh kapanggih. Ya kumaha aduh. Hayu atuh urang neangan Ai teh mejeng taksi geus di mana? Geus balang siar keur isuk teh ya. Aing mah isuk urang mah. Coba si Marni leungit guru kumaha atuh ah. Tulungan heula. Heung kewe tuh lai capek mah neangan anak nama urang istirahat lah diuk heula. Di mana? Ayo, urang tenangkeun heula. Ayo di dia we istirahatna. Dinu ieu ngobrol heula. Ka mana? Beti neangan urang ieu. Ka mana jalanna? Atuh bisa makan dinya we. Ah. Neng. Aduh ah. Kumaha atuh? Jalan atuh. But emang Nah, Ya. emang rompang teh meni kos ieu. Aduh. Gumelis meni unur-unuran. Aduh. Allah. Ya, aing teh itu nyusuan. Pantasan atuh baru sabelah Yang emang. tuyul. Tuyul nu gede huluna. Kumaha si Madi teh bisa leungit kitu nyatos di mana? Nyai bieu atuh tos tibarana jeung panas poe jeung nu eta beungeut kot barerel kitu. Kan tadi teh ulin ka hantolo jeung si Marni teh jeung si Emong panggil si Emong di ditu teh pek teh rusuh si Emong ngabebetot pek leungit di tukang nih jeblek. Gara hiji-hijina Jeblek. tuh diceuk kudu kumaha Kumaha ieu? Neangan anak kudu ka Enak mana? mah kieu we urang sarea neangan si Marni karunya
si One Atunya tuh jebleh deui wae. kan urang teh sahabatan teh opatan. Sahabat tong lepernya. Soal tutulungan. Enak kiraku si Oneng keur sedih urang ngodok ieu nya urang teh Kumaha tuh sarua enak kudu enak sedih. nanganana dek ka mana? Kela urang tengah hilanya. Awe. Awe. Itu si Oneng berenang. Naon ayo maneh? Sukanya nyelap. Jebleh tuh. Atuh kumaha ayo urang teh Ayo. nyelap di dieu ieu. Iya naon. Di dieu. Tidak irung sia paling ge. Ayo tuh enak mah urang teh angan heula si Marni. Ke tongakan yang si Marni enak urang mikirkeun jang beres isu kumaha. Bang Geus Emo. geus baroga encan. Can. Nu kalima panan. Allah urang mah rek nyumput. Aduh. Nyebut ka mana? Ayo enak mah gampang nyumput mah urang nang si Marni. Tah, enak ayo mah. tangan si Mani ni asa hariwang. Nyumput mah engke mikirna bari lempang. Enak mah fokusna nang si Marni karunya ieu si Oneng geus bari ngungun. Ayo bro berang tangan karunya tuh. Mikirna bae nyumput bari lempang mikirna karunya ka si Oneng. Karunya tuh si Oneng jebleh wae. Karunya anak Tek hiji Oneng na urang parawan. urang tengah tu sararea. Marni. Urang mencari nenganana atuh. Oneng ke belah mana? Aduh we urang mah. Mana ke mana? Tinggal ke Sulaki. Aing mah. Tinggalkan. Ah, oh iya. Nah, ternyata itu mah. Marni. 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 Gimana kamu? Be eta budak si Marni ka mana nya liwat-liwat teuing geuning di dieu eueuh nah ka mana nya nyar-nyar teu kaliwangeun si Oneng. Marni. Marni. Ka mana nya ieu budak si Oneng? Di teteangan ti tadi teh Kakak. Nyumput di mana? Kakak nyapekeun ka kolot teh. Marni. Iya gitu. Bau. Iya gitu. Nya arek mundur aing moal ngan kemarin rek mundur. Marni. Ka mana nya si Marni? Ini kolot ngeliatkeun kolot. Ini neangan liurnya budak teh ni jurus tunjung hidup teh. Ih, liur aing neangan ka mana sok asurukan. Temeh tarsin kapanggih. Heuh nyata encan. Boro-boro geus disungkalan naon-naon kita kapanggih. Dia urang panggil. Di mana? Di mana? Di mana teh? Aing segala loncang. Ayo geus aing kudu nyangan ka mana. Nah di situ ada wah. Kakak capek. Tidak sela-sela. Geus sakamar kosong. Aya dahan anu diraput ka aing mesti cicing dina cangkal. Kudu ka mana tuh si Marni? Yang nama urang tangan deui ah ka mana we usukan ka panggil. Bawa bisi geus di imah. Heeh, tah kitu. Mesti keur sare sia. Baik kunci di tunan napon. Ayo atuh balik balik. Sudah di imah. Asampak teh keur hees pantas. Marni. Akang bantu maros. Ningal istri badan seger pas habis ieu. Ningal teh tuh ningali tadi lagi. Wah haliwat. Bener. Saya yang alami. Sekali ka dieu nu badan seger. Nya saya. Geuring geuning bodas murang kali Oh, wali. Kan itu bari lompat. Ka ditu. Nya. Itu ka mana bobok kuculik sia Oneng. Oneng geus aya di imah. Ya kan nuhun ya Kang. Manawi di piarian. Nuhun Kang. Hei kalian eta nu acuk macan. Abdi. Nya nu acuk belang. Mangga nyangakeun. Jangakeun we. Hei eta ukuran sabaraha? Goblok. Emang kekenaan naonan. Iuran nah si Marni. Aduh itu. Balik kok gini taro si Emong.